Urang ngadongeng deui mitra-mitra pumirtub di rancangan Kumang Guru bade neraskeun hanca carita anu katunda kalayan judul Wadal Jajaka ya dongeng karangan Kang LB. Panginten ayeuna teh nincak seri anu ka-11. Sok sanaos ya dongeng digarap Kumang Guru kalayan sing sarua basajan. Mudah-mudahan sasieun sabeuneureun sing ngajantenkeun panghibur kana kalebu, pangbeberah kana manah. Tong hilap etang-etang ngiring ngarojong ngadedeul kana lumangsungna ieu acara dongeng di channel YouTube Dongeng MGR diantos Kumang Guru jempolna, pairana atanapi komentarna oge boh bilih teu acan subscribe diantos subscribe-na. Mohon supados teu nyangkolong kana waktos, mangga urang sami-sami ngabandungan deui kumaha jujutan ieu carios. Sok kaparayun sadayana. Mitra-mitra pumirtub dongeng Mang Guru, si Badri hemeng kacida. Sidik tadi mah aya Tiara ngiceupan jeung Gugupai ngajak ka kamar cai. Gejebur sora anu mandi jentre kadenge. Tapi edas bet eueuh sasaha. Si Badri nyurungkeun panto kamar cai lalaunan. Bray panto muka jol heos. Aya sorang ngahos-hos lumayan tarik kadengena. Si Badri reuwas teu kapalang geus campego orai hideung mata beureum keur ulal lel jiga anu ngoconan ka manehna. Wah kasebelan sia babengok orai ngadareuwas. Ceuk si Badri bari nutupkeun deui kamar mandi lumpat ka tepas. Keur jongjon ngincid si Badri aya anu nanya. Bade ka mana Mang? Sararak siruruk di pipir batur. Ceuk Rahmat geuning anu geus ngabadega hareupeun bari nyepeng paneungeul. Wah, geuning hidap Sujang. Puguh rek nepungan hidap Mamang teh. Ceuk si Badri nembal. Nah atuh nepungan kuring losna di pipir imah Mang. Ceuk Rahmat tegeug. Wah, nya Sujang. Tadi teh aya istri nyeples pisan babaturan Mamang keur moe. Ariteun nguliwet ka pipir pas disusul. Leungit tak kitu Jang. Ceuk si Badri ngajentrekeun. Saha babaturan teh Mang jiga nu nya wae? Boa aya maksud gorengnya. Ceuk Rahmat nembal. Wah, enti Sujang babaturan Mamang teh Tiara aslina mah. Pokna Badri. Bagian Rahmat anu ngahuleung indungna ti subuh can mulang dagang ka pasar poean. Mamang teh babaturan indung kuring kitu? Ceuk Rahmat nanya. Wah, jadi hidup teh budakna entinya. Ceuk si Badri ngadon malik nanya. Nya Mang, temal Rahmat leuleuy. Ari hidup wanoh ka Mamang kitu. Ceuk si Badri mimiti dareh deh. Rahmat lila ngahulang tapi jol belenyeh manehna seuri ditungtungan nembal. Oh nya, Mamang anu teu bisa newak panganten awewe kasurupan di panggung teh nya Mang. Ceuk Rahmat mimiti somea. Apa keneh geuning Jang? Ceuk si Badri nembal. Aya naon Mang rurumpaheun ka dieu? Pokna Rahmat. Wah, kieu Jang, juragan wiharta kahutangan budi ku hidep. Peda hidep geus bisa maruhkeun panganten awewe waktu kasurupan teh ya. Matak hayu ayeuna mah tepungan heula. Anu geus pasti juragan wiharta mah bakal mere hadiah keur hidep anu sakitu lobana Jang. Pokna si Badri ngahayukeun ka Rahmat. Puguh Rahmat anu keur muyung ditinggalkeun maot ku dieu. Aya anu ngajak teh meuni asa atoh pikirna ngababerah maneh. Ke Jang, ari indung hidep ka mana kitu nya? Ceuk si Badri jol nanya kitu. Si Mamah mah keur balantik di pasar poean ti subuh oge tos miang Mang. Tembal Rahmat. Ari anu tadi saha kitu Jang? Pokna si Badri. No tadi saha Mang?
Cek Rahmat malik nanya. Nya anu tadi anu keur moe, cek si Badri molohok. Geus mamang hayu atuh rek di tebungan moal camat Wiharta teh. Pokna Rahmat ngabelenye. Si Badri jeung Rahmat geus kaluar di imah Tiara. Rasa penasaran Badri terus kapikiran kejadian lalakon tadi. Si Badri ngalieu heula ka tukang. Anu rarasaan aya anu nyerangkeun. Eces pisan Tiara mamalihan gugupai ukur di sasamping wungkul anu dibeulitkeun na awakna. Wah, ongkoh eueuh sasaha, tapi itu saha anu gugupainya. Keun sia diteang ku aing ke peuting sanggeus nganterkeun ieu budak. Kitu gerentesna hate si Badri. Mitra-mitra pumirtup dongeng Mang Guru, Tiara kokotetengan neangan budakna anu biasa nyampak di imah. Aduh, kamananya budak teh? Cek Tiara ngagarentes. Budak maneh dibawaku badega satru maneh. Arewas sobat silumana anu ngabungkeleuk oray. Aduh, dibawa ka mana kitu? Cek Tiara bangun anu tagiwur. Geras susul budak maneh ka lembur Cisitu. Cek oray hideung ngaleor asup ka kolong ranjang Tiara. Tiara jol rei beungeutna geuneuk lir beusi atah beuleum. Pikirna Wiharta geus balitungan pedah dia geus digundulan ku manehna. Aing ka budak moal aya wates nyaahna, sanajan kudu nyawa sorangan anu jadi tarohana. Kitu gerentesna Tiara. Abong anu geus muhit nalika manehna manggih ka tagiwur. Tiara langsung mujas medi nepungan pamuntanganana. Nyimas Ratu tulungan kuring, budak dibawa ku satru kuring. Kitu implengan Tiara keur ngadeheus ka Nyimas Gurat Koneng. Tiara, berat pikeun maneh ngajorag musuh maneh, samemeh cumpon tilu wadal jajaka. Sabab musuh maneh lain manusia samanea. Cek Nyimas Gurat Koneng ngandika. Najan isukan atawa pageto kukuring rek dicumponan eta seba anungan seukur dua deui asal salamatkeun heula budak kuring. Cek Tiara jiga anu geus yakin ngentengkeun perkara wadal. Tiara, jorag isukan heungan kuring menta heula wadal anu kadua jajaka tulen peuting ayeuna. Pokna Nyimas Gurat Koneng ngaleor ninggalkeun Tiara. Unjuk sumangga Kangjeng Ratu. Sayagi wengi ayeuna diayakeun. Kitu cenah tembal Tiara nyanggupan. Mitra-mitra pumirtup dongeng Mang Guru, rengse Isya Tiara kaluar rek neangan wadal pikeun nyalametkeun budakna. Anu ceuk pamikirna juragan Wiharta balitungan jeung manehna. Eueuh deui pangjeret ukur awak anu bahenol jeung harta keur ngabibita piwadaleun. Kawilang rame keur kaayaan di pilemburan mah peuting harita teh. Kabeneran aya anu hajat tatangga manehna. Tiara ngadadempes nitenan barudak ngora anu keur karamit di nu hajat. Karembong geus dikebutkeun, panyerep geus marancah ka sakumna jalema anu araya. Hiji jalema katalingakeun ku Tiara di antara barudak bujang kapalang anu keur maraen kartu. Eta jalema nyamperkeun ka Tiara anu keur nyumput. Yeh, cageheula nya hei.